Santos teh. Atas ya. Ya. Non teh. Iya, tok sami-sami. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dah heula teu salat teh lanjut euy. Seadan tapi teh geus mejeungna salat euy. Eueuh jam euy. Sabaraha? Mejeung salat lah. Mesti deula euy mah. Salat deh. Di kupat mah tenen heula di ya. Orang-orang heula kieu. Alhamdulillah ya Allah ning di kebon teh sabebetian buah arayaan nangka kumplit segala buah-buahannya awi menang sapotong ngomong betul nggak salah parkir ya Allah udah ya menang opieun. Parah apa aja teh asa bawa opieun kieu euy belah mana ya keur lepar kieu masuk ke amun naon ge belah mana ya opieun teh itu tuh si ganam biar menuju ke Badit itu irung orangnya. Irung mah rezeki. Dul. Tekar iku camane nama RT jeung RW teh. Ari anu beunghar, imah gedong, mobil boga, motor boga, menang PKH. Anu gening anu beas sekilo sebenarnya anu jeruk amis teh gening Dul hah yang ada ngikeun teu kumaha sorry naon teu karti ku zamane nama RT teh jeung RW nya taku kitu norong non teh gening ari anu jelema beunghar meunang anu bantuan bansos anu PKH gitu anu PKH anu jeruk asem ada tetangga orang oge euy imah na hade mobil boga tanah lega sawah boga yang edas mari nama teu boga majikan hungkul tapi menang PKH menang oh berarti matak menang PKH oge teu boga pamajikan belas kasihan ti ieu nya pemerintah aing waduh karunya Gusti urang kita kabagean imah gubuk oge teu kabagean teu duruk we mana ai diduruk mah tuh ngara ieu kan ngaren ke di lomak deui ku pemerintah di Bandung mungah lebar euy sia ka urang moto topi aja teh make topi masih tuh mau topi atuh poho tuh jadi gitu urang nuan di dieu lagi badai mah rame ngumpat mah tuh si RW teuing euy tapi make kopiahnya setelah jus RW eta ning pencitraan teh RW mah bakal sosokan bener asli aja rujit kan war itu teh aing komo deui ka si Mami Aceng nih yang si Bande Dalam ya naon ya Kang biasa we keur ngobrolkeun si Mami si Ma aja can ngomongin si Mami urang iya mari ngomongkeun si Mami si RW oke Kang si ada mau berpencitraan ngan urang mah Pak Kia abdi mah rujit ke si Mami asli dah di kerudung make daster terus brewokan asa sok aya ngaduruk asli nae Kang pamali ceng bulan si Omek ge asa kumaha asa bertahan we asa sejeung bertahan kok bisa bertahan gitu lamun abdi mah atos sepikeun gitu mah cilaka pamali teh kayaknya bener rame ngagibah gitu ngan ripung ke naon beuti sebat ripuh sabab ngagibah teh kieu ayeuna nya resikona keur anu digibahkeun untung lamun teu saruana dosana
ditamplokeun kanu ngagibahkeun anak. Berarti dosa si itu Oke sabalikna tah ibaratkeun kitu. Jadi kasayan anu nyarioskeun dicanak kudu dicarioskeun atuh. Mata teu kenging. Kurang. Jadi pangabot-abotna nyarioskeun batu malipuh. Jadi ladang amal ibadah urang, amal soleh urang teu aya tukang naon urang aduk songkol hirup ibadah acong-acongan salat jeung sajabana sedekah jeung sajabana. Lamun dipake ngagibahkeun batur cilaka molayana naon. Gitu kadanya teh Kang. Insyaallah. Punten wedana mah terang ieu mah tuh. Ada yang nomor terus terangnya. dengan kimani ah. Mohon eta udah dijagi teh pokona mah. Punten. Orang teh kudu belajar terus belajarnya. Mohon. Ini kan di kantor dia Mangga. ya. Bujang ini mata terus mana sih terus nana tepannya kan. Kaca. Oh, siap. Ayo. Mangga. Aduh aja sih. Ah, Oh kegiatan deui atuh selain Asli. ngomongin batur main mah. nah deh ngobrol ge mari. Ngobrol masa lalu pada. Ah. Malah beres lah masa lalu. Balik, bener. Matak na ieu mah. Jadi enak meureun ulah terlalu ngupat jelema gitu. Bener. Atuh rek kabat barudak kana mah kabejan. Orang bejan. Bisa Ayo. tarapalna. Heeh, ya. Gede Oh, doang. lumayan ya. Heeh, bener. Gede dosana ah. Ayo. Kupat anjir di Ciroro poho. Di musola. Gede gitu. Kabar Aduh, aing rek nguseup. Lauk. Pun mereng nyom euy alatna, ngusupna. Aing ieu ngaramang kieu tai aya laukna eueuh. Bingung. Bim, Naon? iya, Cuk. Kita ngagibah teh sorangan curhat dong, Bim. Iya dong, Cuk. Tah. Naon nih Bim teh? Oh, alat-alatna eueuh. Anjing kasih tahu tuh. Kemere. Siapa waktu Jahenya mereng teh mun. mere gese? Gegabah teh tah mah kade. Lit Moy sareng yang ala lauk orang teak gitu. Ngaramang. lagi mekah karena ramang karena nonen kieu tadi laukna juga. Si anak juga dapat. Kieu we tuh Bim main nama. Kumaha? Jangan saya lauk Bim mah hayang pisan ieu teh lauknya. Hayang euy kareng nular mun. Iya teh eueuh alat sebenarnya ngaranna deui. Portas atuh Bim. Oh, ya ki portas nu deui nah eueuh. Dongko Bim dongko. Kumaha, Dongko ieu? ye tah. Yo. Dongko heula atuh teh melongna ka hareup. Tah gitu bakal benang lauk aja. Aduh. Sok. Nah, iya. Kayak nama kari alam. Lauk atuh. Ah, kumaha di dieu? Dari situ bang di sebelah mere pada depan pelit. Kumaha euy? Diraba-raba we sama. Euy, Roy masih lupu. Segede truk euy. Oh benar Bim ketangguh alat nama si eta menit merengi yang koret nanya. Koret nang nabi mah. Waalaikumsalam Ceng. Salam Ceng. Biasa Ceng pada milarian lauk kita tadi nama. Oh, ngalauk kan anu sabelah teu masihan, cenah teu masihan namut pelitna nya anu si camunuk ieu mah. Nya tiris sih. Kunaon soalna teh masihan. Tah tangga sebelah camunuk. Ada kengingkeun. Itu masihan matos, itu masihan dagang damel naon namanya totokan yang kakenan digoreng. Mohon Naon ada tanya. mohon Ceng. Sebat nate ngagibah. Oh, ngagibah kalau betkeun salah sahiji anu ngaruksak kana amal. Mohon Jika di mana-mana amal soleh eta sadayana para wargi leungit ku ngagibah masaer. Margi bakal dicanak atanapi dipasihkeun dialihkeun kana digibahkeun. Sabar. Ayeuna urang ya, diajar ibadah. Ayeuna mimiti balik ketika sahajeun kieu hari jami ngagibah mah jangan lawan mulai hasil. Gitu mah. Mohon Ceng. Mana lauk teh teh. Perayaan ku Ceng di pilari geci, urang pilari deui. Mantap gitu kan dia. Jaya Ceng. Iya. Jaya. Oh. Oke, atuh pamikangin kirimnya. Mohon nyangke lauk Nuhun bawang, Ceng, lauk nuhun. kekes. Lauk sapu. Lauk sapu sae Ceng. Dekat Nuhun mana? Cengnya Sok. Ceng. Waalaikumsalam. Nuhun Ceng. Minen truk euy kumaha ieu? Udah saya mah. Ayo, kurang Dapur we. dapur. Ayo. Alhamdulillah.
rezeki beli di kebon. Aduh, awit poho di balik. Nah, ieu teh nya tinu mau salat teh gantung. Umpat, kupat ning Gusti. Alhamdulillah keur lapar teh. Gorengan mana ya? Dicapluk saeutik mah, guys. Mana? Naon eta? Kopi kupat Wah. Nah mun. bentar aja mah. Ya. Jik. Itu. Jik. Itu suang aja. Nah, di luar atuh ka itulah balik keur ngeunah ye. Si marana ya. Tahu. Lain kala aja gak berit katinyu naon. Di balong. Naon balong? Iya dek ngalalau. Ari alatan teu mawa. Suka orang mah keur latihan SEA Games eta keur renang. Bisa jadi diajar lah. Diajar. Lain orang tadi panggil si Aceng. Seru urang di Papaya si Aceh. Urang mah di Pepatah. pepatahan aku urang di pepatahannya. Apatan ulah terlalu ting ngupat jelema. Peda orang ngomongkeun si RW jeung si Mami. Si Mami, Urang geus sarua ngomongkeun si Camunung ngomongkeun kagibahan ngupat Ulah hari itu. ulah ngupat ting jelema. Dosana teh lain jore-jore atuh ningan. Jadi sieun orang yang ngupat jelema. Lumayan menang pencerahan ya nama kitunya. Alhamdulillah sudah. Eureuna ku paling ngupat teh. Di mana? Berarti ada Lain bet tadi cek si Aceng ngupat jelema. ulah loba teh ngupat. Ih, aing ge hayang. Cek si Aceng mah ulah. Dosana teh. Dosana jore-jore. Omeko ada kupat. Di mana? Nu bener maneh? Mang Ontro gue. Susul we. Ayo susul we. Ya biar Mang Ontro susul. Yo. Yo lah, yo. Senang pegang dulu. Nah, malur. Tah, somek. Kalau ngupat nih somek tah. Ngawi. Tuh, Mana ngupatkeun saha, Bang? somek mah. Hah? Ngupatkeun saha maneh? Ngupat keur saha? Teh keur urang atuh ari ngupat mah keur saha Doraka teuing. ari maneh ngupat teh. Doraka. Urang Doraka naonna kitu? Doraka eta teh dosana gedenya. Dosana ngupat mah. Dosanya ngeunang ngupat teh. Jelaskeun aja kumaha aja tadi cek si eta. Tadi ge urangnya jeung si ieu ngupat. Tentang naon teh ngupat naon? PKH, si RW, si Mami. Tah, ulah cek eta ge cek si Aceng teh dosa gede ngupat teh. Si Asep oge da dibere. Ngeunah jong ngupat teh. Aku iya dosa, iya urang ngopi kupat. Hayu bawa ka si Aceng we. Dosanya Lain gitu. Ayo bawa ka si Aceng, bawa ka si Aceng. Ayo bawa ka si Aceng, bawa. Ayo ka si Aceng. Geula lebar atuh. Mata aja me. Ceng. Yo. Yo. Itu tukang ngupat teh yo geuningan. Ieu teu bedang di bejaan. Ulah ngupat-ngupat kalah tetep we ngupat. Tah, itu saha? Si Omen. Mana me? Ngupat wae. Tinggal ada Aceng tuh. Kan geus dibajakeun di kamar oge. Suka patahan ku ajengan buru-buru urang sararea. Teu meunang ngupat teh. Aceng abi mah teh ceng telepat, abi teh tersugi teh kebon. Abi teh lapar. Ari pas nyanak kitu nyanak abi teh ngameng mamen. Ari pas di nu musola ngagantung aya mamen. Dicanak we ke abi teh pas dibuka kupat tah. Di mame ku abi teh. Abi mah kupat dahar barudak jodol. Nyarekan ka abi teh. Berarti kumaha da? Kan ngupat. Ngupat, Ceng. Ngupat ngomongkeun baju. Lain ngupat dahar. Ari maneh anu mun ngupat di mana? Di musola pas uwi di kebon. Ah, sebelum salah luhur. Nuhun. Da lapar atuh usaha we. Ah, Usaha. kurang tuh ngupat teh Oh,
masyarakat atau sedayana himbauan kobar ini deui teh kade teh kenging muantun ngupat maksudna ngupat teh sana mampupatnya ada mampupat maraos tapi teh kenging ngupat atanapi ngagibah ngomongkeun batur margi kalebetkeun dosa agung komatnya perhatikeun tong hilap oge subrek Sorry.